Alah diantara anak karomah Tuhan Syekh tepan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina. Begitu hiji-hijina ke laut maot. Laporan. Indungna ka Tuhan Syekh. Tuhan Syekh, aya naon? Kula boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu. Hayang hirup deui bae teh. Atuh naonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot bae. Henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa bihaki jadi dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina. Gas cek Tuhan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah. Guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Lompat pasti cenah ieu. Nah, barang datang ka imah di deuleuan di kamar eueuh. Balik deui nyana ka Tuhan Syekh. Tuhan tilok bohong kok ieu eueuh mah ngadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzunubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae. Aduh, sakira ieu mah cari orang kieu Tuhan Syekh. Kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngadahal duit gubernur kajen kok kumaha ge. Teu beres ya. Langsung berangkat deui ka Tuhan Syekh. Encan aya, encan 3 kali. Begitu 3 kali ngotot nyana, gas, balik. Lamun kuari eueuh. Awas. Ancam ku kula Gusti Allah. Bae. Eta keur carita ngomong papadanu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan Syekh sanggeus sujud ceurik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula izin mainnya kutub angel di ijabahna tah lamun doa mamin mah bener masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teh di ijabah masalah no problem ai kula mapan kutub jekeun masa angel sih cak Gusti Allah teh hampura Gusti Allah minta hampura urang tau caritakeun Tuhan Syekh Fuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa ku katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril deuk aya bae atuh. Nek mana kekawasaan Gusti manjam kudu make Jibril segala rupa. Behe. Parah ieu cak Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Mun nyaritakeun karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir masyaallah. Ulah Tuhan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun. Kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi. Geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin, geus puluh wali-wali sanga. Ya Allah, ieu mah Tuhan Syekh Abdul Qadir terakhir. Gusti. Eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha anu leuwih luhur? Eueuh. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ke alam malakut hayang nyaba ke alam malaikat bisa
hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkeun deui tabir di jero hate. Singkapkeun. Trek. Masya Allah. Ari itu saha cahayana. Nembus 7 lapis langit surga neraka. Nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha? Sujud maneh cak Allah, heh Abdul Qadir. Sujud maneh kadinya, heh Abu Yazid al-Bustami. Ngaharep bari tewasa Masya Allah. Ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh. Ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab. Ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi, cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid al-Bustami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia, bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak eleng-eleng. Eleng-eleng Nabi, ya urang geus jadi luhur jasa. Urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi. Nabi mah kakarak eleng-eleng, luhur jasa hese jasa tama derajat kuat Nabi. Teu bisa dikasab tama. Kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah. Bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang. Didinya langsung sujud tawasul, sujud tawasul, sujud tawasul. Ya Allah, moal balik kula malamun can kapanggih. Muka kuburan blah. Keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi. Ya Abdul Qadir. Turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi. Eueuh nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya. Puncak kewalian kakarak ngamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil. Eueuh caian kering kerontang. Orang Mesir kabeh lapor ka raja. Raja teu bisa kukumaha. Gubernur maksudnya teu bisa kumaha aya ge di Madinah. Umar bin Khattab coba laporan ka ditu. Laporan ke Sidina Umar. Sidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil eueuh caya. Masya Allah. Cek Sidina Umar gancang cerita bener we nyeun suratnya na. Suratna kukula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet. Moal lima bahaya. Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon nih, surat naon nih. Aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir. Saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas. Aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil. Mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu, segera engkau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui. Nyuratan geus lain ka atasan deui. Nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka Bengawan Nil di suratan. Segera bikeun bari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese-hese amat cuma tinggal mikeun bae komo nyieun. Muhun atuh guguran bae ka Mesir. Langsung kuru utusanana ka jaga. Coba Umar hebat henteu jak kana ieu. Aing mah kakarak ngadenge, manya kali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian. Aing endek sujud di hadapan Umar. Aing jadi muridnya anak kajen gue komage.
moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae awas ya surat tah nil ya surat ti Umar tah ha eta kakarege samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heuyeu Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sedek naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula yang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu na teh mah urusan Allah geus da mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atuh kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dieu bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat lain hayang wusul ilallah